rasa nu datangna tenang ngawates rasa nu keur bimbang simpena hate ku teu dipamire bebendenu yang karup na jero hate harapan urang duaan nu silih kembangan datang marengan Tuhan teu sawang kapaut imut gandrung liwung kapidang Munda kanyaan di wayah anu kersalah nyumputkeun rasa nu salah lengkah hatemu di sisi lihan rasamu dihalang-halang duh junjungan teuing pisan ku salah mangsa mau bisa miboga karasa tungkara nyaksrak dina dada duh junjunan nganti mangsa tinekanan silih kembangan datang marengan Tuhan teka sawang kapaut imut gandrung liung kapidang rakanya di wayah anu kersalah nyumputkeun rasa nu salah lengkah hatemu di sisi lihan rasamu dihalang-halang duh junjunan salah mangsa mau bisa miboga karasa tunggara nyaksrak dina dada duh junjunan nganti mangsa tinekanan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah sim kuring sareng reng-rengan parantos rengse syuting di tempat kagungan Bapak Ibeng kali Ibu Sri anu namina
Saung Botram Kang Ibeng. Oh, anu aya di Di Banjaran cek aja di Maps Saung Botram dan kopi andai Kang Ibeng. eta pisan hatur nuhun sakawitna ka Ibu anu parantos Langsungna. masihan tempat kangge barudak berkarya, anu parantos masihan tempat kangge barudak menyalurkan inspirasinya dalam berkarya seni, khususnya seni Sunda. Pokoknya orang doakeun bisa dayana, mudah-mudahan ieu tempat teh sing jadi tempat nu berkah. Oma tulah hilap kadararia barudak raoseun pisan tuanganana, leuteunana raoseun pisan. Oge teu kantun sim kuring ngahaturkeun nuhun utamina ka Abil salaku lanceuk sim kuring anu parantos ngaping ngajaring dina urusan berkarya. Oge ka Bapak Heru kalih Ibu Ade Astrid anu parantos masihan tempat oge ka sim kuring, masihan wadah ngahiap sim kuring dina waktos ayeuna. Pokona mah duana kangge sadayana sing sukses lugina dina karyana sewang-sewangan. Sekali deui hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Rampes hatur nuhun sadayana. Bye bye. Ya bubar ah, capek ah.